Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kuari nyaritakeun puasa di akhir zaman mah bagus kene sare. Ieu urang simak bareng-bareng. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala wasama nu aing ulah nyaho siama laksanakeun bae urusan ganjarana aing nu bakal mereka sia wa ana ajzidi teu dijelaskeun sabaraha derajat teu dijelaskeun ulah hayang nyaho pokona mah siama puasa bae mah nu aing nu bakal malesna siama puasa bae kajeun hees bage subuh hudang maghrib no problem. Waduh asana hees kabeh mah lantaran hebatan hees puasa teh di akhir zaman kiamat dibanding jeung beuntak modelan kene ngees tah bahasa Tangerang ngees tah perkaleran ngees di titah hees ge mung ngees bae eta bahasa ulah dileungitkeun tah asli penduduk pedalaman Tangerang eta ngees. Aduh tah iya dibandingkan jeung hudang hebatan kene hees mareup bada subuh hudang zohor teu make salat rawatib acan sunah teu make geus wudu bari rada peureum saeutik sholli fardhu zuhri bareng teu berjamaah Allahu akbar hampir teu salam hees deui hampir anu tetep salam waalaikumsalam gua lepak we geus teu maca istighfar teu maca subhanallah langsung didinya kene di sajadah hudang asar kacai deui semua peureum sholli fardhu asr Allahu akbar likum brak deui hees hudang maghrib nu disadiakeun kopi susu teh segala rupa rujak ge nya mah embung gelas letik nu gede dua wah jasa gedean kene ganjaran si eta dibandingkeun jeung nu hudang tisuk nonton TV bae terus datang ke lohor nonton TV dadak ka asar atawa aki-aki aya nonton TV benteng ngan cicing di hareupeun jalan ai leungeun we nyekelan tas bae ai mata kasih embah blon dah eta aki-aki eta blon di Cikupa di Cilongok ento Cilong mah nu kitu nu neuleukeun paling nyekal nya mah leuwih parah tah perbandingkeun sing hade urang puasa urang supaya rapi supaya mantep abeh nu enggeus malah atuh geus kuari ka hareup supaya rada bagus ieu mah kudu jeung aki-aki bae nu pasti jasa mau datang ke Ramadan hareup kitu bae lah geus geus cenah mah geus nyaho tamat nyaho teu Ramadan ge yeuh kabur dikubur kudu boga perasaan kos gitu mun boga perasaan aing asana panjang keneh umur panjang keneh bloon tong aki-aki tambahan bloon bin goblok tah aki-aki kudu boga perasaan asana aing moal datang deui ka Ramadan hareup duh dek nyaan lah aing mah tuh kudu kitu sambut Ramadan Quran geura di mana tak Quran kuari di mana tanyakeun ka Incu Quran di mana Quran sah Quran aki nu kamari teu di luar kamari teh dijual sial teh Incu deui saruana jeung bapak kolot teh bloon kabeh siapkeun Quran lah cenah kiai ya geus teu bisa majahat geus teu kadeuleuh kayak kaca dia cenah tuh geus teu bisa hese balelol deuleukeun Quran teh kudu dibaca buka deuleukeun beres kayak aya Incu bah Malik bah paingan hese dibacana tuh Malik ieu sawa inget tuh maca koran teh budak cek kana bebeja ka babaturanana ka anak magari rame jasa kunaon
mobil dibalik kabeh mana cek ijunan dibalik salah maca dan koran anu dibalik kolot baheula kos gitu. Nah, ieu sambut Ramadan atuh moal bisa nyambut ke Ramadan mun teu nyaho darjah keunggulan Ramadan. Urang dek datang lurah teu nyaho eta lurah atuh biasa bae orang pajar hansip biasa bae. Dek datang camat teu nyaho eta camat jeung kadar keagungan camat datang ke mana teu nyaho atuh biasa bae malah mah teu ditanya ku urang. Dek datang bupati teu nyaho kemuliaan bupati keagungan bupati moal disambut atuh. Kitu kene dek datang presiden teu nyaho keutamaan presiden keunggulan presiden biasa bae. Tapi lamun nyaho wow ieu bos di mana datang sok burak bere bahkan nyana nanya ieu nu saha tanah ukur mantap jasa ya beli geus ku sia ai bapak aing manteu deksit doang bos bloon di mana bos ge mah nyahoeun bahwa ieu mawa keberkahan waktu dihormat. Jadi urang ngahormati ketika nyaho ieu teh bupati anu menyelesaikan urusan-urusan di kota Tangerang, Kabupaten Tangerang. Berbagai urusan, berbagai sektor kunyana diurusan, perpolitikan rapi, tataanana, perekonomian rapi, jalan ge disambung-sambungkeun ngan nyambungkeunana teu rata. Ieu bupati bego ieu. Teu bupati teh lain urusan aing teh urusan PJ teh mah urusan PJKA kareta tuh PJKA mah. Urusan PU tah ieu PU na bloon kabeh mun teu bisa bebeja ka aing atuh ku aing diurus pokona mah ieu ulah datang ka nungtek ieu tah nungtek bejakeun ka bupati tah bloon tah lain bupati na nu bloon tah si eta na atuh hajuna mapan kabehan pan cenah kieu harenges amat teu nyahoeun nya nama nu laporan ka aing nu ngaguling sabaraha urang nu menta cai ka aing ajunya anak teu boga duit minta ka dokter ka aing pan mentanya teu nyahoeun pan ai tampiling bisa ku aing dia ye waalaikumsalam kuda nih ragang tuh di mana tuh di nu sambungan teh kieu atuh pan bebeja ka dieu benta jang meuli eta jang sakete ya atuh pan bebeja ka dieu teu boga duit sakit haji pedal teh rusak yo ngan teu ngendong doang di mah mantap aing ngabejaan ge kos gitu. Terpercaya didatangkan ku aing jelema tah ditengetkeun dicekal ieu sia orang mana orang anu ieu sia orang anu lain saurang kalamun itu terpercaya beusi bupati terpercaya tah rakyat sia tah bego beureuh itu nyana ti loka jalan apa ka mana sih leuleumpanganna ka Bandung bae tah naon sambungan rapihan rakyat leutik ieu nu ngaguling loba jasa santri aing aya nu ngaguling aduh jangan ngaji ka dieu teh ngaguli di deuleu ieu kiai bengkak saya nggak ngaji cenah ieu emang kenapa sakit ini emang kenapa jatuh di sambungan yang begitu aing juga gerget ke bupati na sial teh bupati ya ulah ka bupati atuh ka urusan PU atuh pan urusannya anak kabehan ih tah rapihan besi ke bulan puasanya leuleus ngaguling deui jauh keutamaan pejabat elu sok urus politik ekonomi budaya dan berbagai keistimewaan nu lancar urang ngahormat ka nyana sambut ku urang nyaho lantaran istimewa jasa teh Bung Karno mah digogorengnya tetap bagus bae heran berbagai sektor ngagogoreng Bung Karno niatan nu lurus tetap telas ku digogoreng Bung Karno teh mantep bagus bae geus puguh ku bangsa birokrat mah digogoreng geus PKI lah laras tetep bae unggul bae menang satan unggul kana Allah
lawan ku sia Bung Karno moal bisa kajen kuku mah ge lantaran niatanana mulus ka rasa ku urang kabehan geus dicerita gorengkeun Bung Karno PKI keun dan lain sebagainya bagus bae Soeharto baguskeun jore bae heran tah tangkal Golkar tah goreng bae ini aduh Haji Pudoli asup Golkar deh benar beres dosa cek Pudoli ente aing mah duitna doang hakur doan yang Haji Pendi lah teu bareres nah iya sambut deuk kumaha nyambut da kanyahokeun heula keistimewaan Ramadan aya naon di bulan Ramadan hingga haram ka neraka berarti lain lalawara nah urang mah pokona sambut Ramadan bakal dicaritakeun minggu hareup cari bakal syukur aba-aba doang ya minggu hareup urang nyaritakeun kautamaan Ramadan syarat rukun puasa ieu mah siap-siap minggu hareup urang penutupan pengajian ngebahas tentang Ramadan. Waduh ngabesan sial jasa aing ngabesan ha coba nyana beratan ke Ramadan tak beratan ka ngabesan coba aja iya cerita bahwa ke urang minggu hareup urang ngabahas tentang Ramadan kadar keunggulan Ramadan kumaha sehingga urang bisa ngahormat ke bulan suci Ramadan hingga ku ngahormat mapag bunga di papag Ramadan haram ka neraka mata kemun aya jelema bunga jasa deuk datang na Ramadan sehingga kunyana di papag hayal gegeuraan datang Ramadan 5 poe deui ka Ramadan paeh surga lantaran geus bunga jasa dek datang Ramadan can kaburu Ramadan datang nyana ku ngahormat ka hormatna mapag bulan Ramadan 5 poe deui surga nah maningan paeh ta memeh Ramadan maningan datang ka Ramadan cek aja pene puyeng aing gitu tuh asana model nu kolot mending paeh paeh lah cek lah geus teu puasa tapi surga kan mantep aduh tetep atuh paeh majanu Allah yuhyi wa yumiit eta mangan sakadar dek datang ka mana urang mapag kedatangan bulan suci Ramadan tanyakeun lah ka diri urang aing si bunga tante dek datang Ramadan jabongan awak sia mah ku tolol-tolol teuing bunga teh sia lapar cakeuna nyawa sorangan pan beuteung teh teu kuat asal datang ka jam 11 bae hajuna rapat beuteung jubata kiceup teh didinyana doang taing mah teh nu teu kuat teh tah aduh mangkali keistimewaan puasa mah makin lapar makin gede ganjaranna makin dahaga makin hebat ganjaran Ramadan lamun teu ngarasa lapar teu ngarasa dahaga leutik ganjaranana jadi kudu karasa lapar aya teu karasa lapar teu karasa dahaga mah atuh berarti kos teu puasa kan ieu mah karasa ngangkat ge ngangkat leungit kuna aing puasa teu kuat ya saya pulpen kudu alana tama lain puasa gering tama tah makin karasa lapar jeung dahaga makin perhatian gede sedengkeun niatan puasa teh aya nu ngambean malaikat pan malaikat teh aya malaikat raqib aya malaikat atid malaikat raqib belah katuhu malaikat atid belah kenca mayal fizu min qaulin illa ladai raqibun atid tugasnya nuliskeun raqib nuliskeun nu bagus-bagus atid nuliskeun nu goreng-goreng geus pada nyaho teh mah ieu mah aya satu pertanyaan
Ari eta nu zikir di jero hate ditulis apa depan tamat teka denge teka carita. Urang mun ditanya kos gitu mal bisa jawab nyahonya. Jadi nu diomong nu ditulis we pagawean nyata jeung omongan. Nah nu zikir khofi aulia, para aulia Allah, para sholihin panjana mah di jero hate cicing besungut nama balem matana kadang perem tapi kan jero hatena zikir ka Gusti Allah tah eta tak katulis tante ku malaikat tah eta lalu jadi permasalahan cek saulama henteu lantaran tamat teu kajahoan ku malaikat cek saulama tulis ditulis kumaha ditulis bae tetep nyana nulis naonna nulis aambean malaikat hate urang teh teh kajeun teuing teu ngomong sungut kaambe ku malaikat mun Quran kaambe Quran mun sholawat kaambe sholawat mun zikir kaambe zikir niatan ge di jero hate mun niatan ibadah langsung kaambe ku malaikat mun niatan maling hangru malaikat hangru amat deh. Nah Ki Haji boga SMS-an jeung jahe wow pahit ieu mah pahit cek malaikat pahit amat sih Ki Haji kolot-kolot kaambe tak ku malaikat hate urang teh niatan nu bagus di jero hate teh kaambe ku malaikat nu mantak kurang kumaha kiai ilmuna hebat jasa mun nyaritakeun tafsir nyaritakeun hadis usul fikih wow hebat jasa alatna luar biasa tapi teu ngeunaheun didengekeunana kunaon eta kaambe ku malaikat lain ngaji golkar cak malaikat bau golkar bau PDI jerona, bau PKB jerona, bau organisasi kaambe ku malaikat lain ngaji tapi bau kepentingan kaambe jitu ngajina tetap teugeunahkeun ka degeuna sebab niatana lain deuk ka Allah lempengkeun bukakeun hate bersihan bulat dikawuhkeun pertama diri aing nu deuk ka Allah dua batur deuk laluturkeun deuk los pokona mah iman ka Allah bae cek malaikat ieu mah seungit ye mesengit ya beda ya waduh barang dibere ku bupati rada bau ya rada bau waduh pilpres gede berena bau bentak ya bau bentak geus menang can bau ya ya waduh bedak dilarang gua mah ulah main duit cilaka tuh main duit terus bae urang gua itu nyaho kan kok ican turun-turun cenah duit aya teh kieu nu ngomong kitu belum teh kiai masyarakat baca ngomong kiai dan kiai pancen biasana geus rada hanet ieu mah eueuh antaran kuari maka PK awas nyana ngaluarkeun duit nah ieu borgol langsung ieu mah kudu geus pilihan nurani tuh entek sih hade hati-hati ieu sebuah negara wah dipuasakan negara mantap ya nya nah ieu hate urang kaambe ku malaikat mantak seringkeun tafakkur ka Gusti Allah beusi salah loyog hate hayang mulia hayang agung hayang macam-macam di luar lillahi ta'ala kaambeuna lain deui ge ku malaikat asal malaikat ngambeuna teu seungit nyana pidatonya ada di langit wahai para malaikat di dunia aya jelema bisa ngaji mah ngan hangru ka ambeuna nu mana tuh oh eta nu sok babarengan jeung bupati iya tah nu sok kampanye teh iya betul iya tah hangru ka ambeuna malaikat ge di ditu pidato deui ulah didareuketan budak teh mah hangru bau bentek malaikat pidato tapi lamun bagus we para malaikat itu mah seungit jasa tuh komo kelekna seungit wae kamu niatanana bagus Quran kaambe Quran sholawat kaambe sholawat zikir kaambe zikir niatan bagus kaambe ku malaikat niatan goreng kaambe ku hati mantak innallaha la yanzuru ila suwarikum walakin yanzuru ila qulubikum Allah henteu neuleuh rupa jeung jasad tapi nu dideuleuh hate geus Allah neuleukeun ka qalbu urang ka mana loyog sia salila hirup na ngahirupkeun aing sia deuk dikawanakeun sia ke panggih sia jeung aing ka jeung kumaha
engke kapangis ya jeung aing mananya bae melalui malaikat padahal mah aing leuwih nyaho. Ayo orang ketika amprok jeung Gusti Allah geus dikajahokeun ku Gusti Allah, aduh luyag gloyog hate urang. Ye di bulan Ramadan maksudna urang bersihan geus lah nu geus mah Gusti nu geus geus wae tawatulah hampura Gusti. Ih tuh aing ngampura emang aing tetangga sia, emang aing cara tetangga sia tilok ngahampura, aing mah ngahampura aing mah pangeran, dosa sia gede ge dihampura bae. Geus atuh abdi deuk ngelempeng-lempeng diri ye deuk nyambut bulan Ramadan tah dipersiapkeun ti kuari keneh hate urang buka ke lempeng ke